Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu pamirsa baraya tepas Sunda di mana wae ayana. Alhamdulillah urang tiasa riung mungpulung deui ngalangkungan udaranya dina acara dongeng anu dipedar ku Kidagar di Tepas Sunda YouTube. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi sadayana tetap dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batina, dijembarkeun manahna, digampilkeun rezekina, oge ditebihkeun tina sagala rupi marabahayana, sangkan urang tiasa tetep riung mungpulungnya dina anggoni ngareah-reah sani dongeng Sunda, ngamumule dongengnya supados naon, supados tetap aya dongeng Sunda teh tetap rempeg, tetap nanjeur, tetap waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Pamirsa sadayana urang teraskeun deui hanca nu katunda dina lalakon lumaku purwa lalampahana Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa anu ayeuna nincak pas dina bagian ka-40 pemirsa. Kumaha lalampahan Sanjaya salajengna urang Bandungan wae sasarangan sakedap deui. Kangge anu nembean manco nembean pisan ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki ka grup WA, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter sareng anu sajabana deui. Hatur nuhun. Urang ngamparkeun deui sama kawitanana para samakna saur awug bisa ruitina. Mangga kaparayun sadayana. Prung urang tenden heula lalampahana Sumbaruni pamirsa sadayana nya anu nuju ngudag-ngudag Sanjaya. Ayeuna mah urang caritakeun lalampahana Sanjayana anu keur nganteur tarate kipas nuju ka karajaan nyata Majagening. Harita wanci geus rek tengah poe, Sanjaya jeung tarate kipas lumampah mapai basisir. Sabab jalan nu panggancangna nuju ka Majageni sarta teu loba teuing halangan harunganana nyaeta ngan ukur jalan anu ngambah jalan basisir. Bari leumpang ngarendeng maranehna teh ngawangkong sapanjang jalan. Kusabab lila babarengan sarta geus loma pisan kiwari mah tarate kipas teh ayeuna mah teu asa-asa nyebut akang ka Sanjaya. Sabab Sanjaya nage ngakitukeun nyebut nyai ka tarate kipas. Kang Sanjaya, nah bener akang teh rek kawin jeung Sariningrum? Tanya tarate kipas obrolan mimiti nyinggung kana urusan pribadi. Disaha nyai apal ngeunaan eta? Sanjaya kalah malik tumanya. Ti guru salendang kubur. Oh, nya akang bakal ngawin Sariningrum, tapi samemeh eta.
Akang de kudu ngelehkeun heula siluman 7 nyawa. Sirahna durjana jahat eta anu bakal dijadikeun mas kawin ku akang pikeun sariningrum. Kumaha lamun akang gagal ngabuntungan sirahna siluman 7 nyawa? Akang moal gagal, walaun Sanjaya pinuh ku kayakinan. Gancang atawa telatna siluman 7 nyawa kudu dibinasa. Sangkan kahirupan di alam dunya teh jadi tentrem. Dunya pasilatan oge henteu pake bae. Nah, akang teu boga niat kitu pikeun pindah ka Wanoja sejen. Tanya tara teh Kipas deui. Nah, kunaonnya itu banyak kitu. Sanjaya kerung bari netep ka beungeut geulisna tara teh Kipas. Ngan ukur hayang apal hungkul Kang, pikeun bekel pijawabeun ka Kanjeng Rama. Emangna aya naon jeung Rama Nyai? Rama teh hayang boga minantu kawas akang. Walon tara teh Kipas terang-terangan. Lamun kitu nyaina kudu neangan saurang calon salaki anu jiwana kawas akang. Maksudna mah wani merangan kajahatan sarta kaangkara murkaan, ulah neangan calon salaki ti golongan hideung. Nyai bakal neanganana sanajan sigana bakal hese pisan. Sanjaya seri ipis. Moal hese asal nyaina teku neanganana. Di jagat raya Pramudita ieu lain ukur akang jawara golongan bodas anu mibanda ilmu luhur sarta boga budi anu hade. Pasti aya anu leuwih sakti, anu leuwih hade, oge nu leuwih bager ti akang. Nya, tapi sigana mah moal aya nu leuwih kasep ti akang mah. Sanjaya ukur ngagak-gak seuri. Ngadenge kitu teh nembongkeun barisan huntuna anu bodas nipung tarigu. Matak pogot pikeun tara teh Kipas mah nempona. Maranehna terus ngalengkah mapai basisir. Tapi kusabab panon poe teh beuki moreret panasna. Oge kesang geus baseuh tina tarang jeung juh kana baju dina dada. Sanjaya ngajak keureuh heula ka tara teh Kipas di hanapeun hiji tangga kalapa, bari rek nyiar cai kalapa pikeun ngelehkeun rasa hanaang. Tara teh Kipas nya tujuan sabab pikeun tara teh Kipas mah beuki lila lumampah jeung Sanjaya teh beuki resep we hatena. Sanjaya tetanggahan ngilikan kalapa anu sakirana masih ngora. Curugna diarahkeun nyindreuk ka luhur ceter kalayang 2 buah kalapa teh. Langsung lagrag dina tangkalna. Gancang disanggap ku 2 leungeunna jawara pedang dewa. Kep. Nu hiji diasongkeun ka teh Kipas. Teh Kipas meberkeun dampal leungeunna tuluy dipake mapas buah kalapa di bagian luhurna hiuk keplas. Cai kalapa ditotor. Ku tara teh Kipas bangun anu nikmat nakar. Sanjaya ukur seuri ningali kalakuan si Wanoja anak raja, manehna sorangan molongan kalapa anu dicekelna ku curugna. Kepros. Tuluy caina diinum tepi ka koredasna. Kurang teu kalapana Nyai? Tanya Sanjaya. Tos Kang seueur teuing mah ke kalah bunghak deh. Walon tara teh Kipas. Keur kitu ngadadak kadenge suara anu nyarita. Jawara ngora tulungan kaula. Sanjaya jeung tara teh Kipas culang cileung luak liuk sabab suara anu nyarita teh teu puguh ti mana asalna saha jalmana. Sabab di dinya teh we sasaha kajaba maranehna duaan. Salah dedengean kitu akang teh nya. Cek Sanjaya bari neuteup ka tara teh Kipas. Henteu Kang, Nyai ge ngadenge bieu aya soran jalma anu nyarita minta tulung ka akang. Keun urang pariksa di jajaran tangkal anu rapat belah ditu tuh. Tara teh Kipas ngalengkah. Rek mariksa tetangkalan anu katempona hieum jeung rarapat
tapi kaburu kadenge deui sora jalma anu bieu nyarita teh arahna justru datang ti arah anu patukang tonggong jeung arah anu rek dituju ku Tara Teh Kipas. "Kaula di dieu, tulungan kaula jawarang ora." Sanjaya luak liuk deui panonna ngulincer nitenan kayaan di sakurilingna. Tapi weleh teu katempo aya jalma saurang ge nu aya ukur umplukan batu-batu karang nu rentul di basisir. Jangkungna aya nu sadada, aya nu sacangkeng, aya nu sabitis oge aya nu samumuncangan. Sanjaya gancang ngagajleng ka luhureun batu anu pangluhurna. Paneteupna ngulincer nitenan kayaan di sabudeureun batu-batu karang. Bisi bae aya jalma anu nyumput atawa nyamuni di satukangeun batu. Tapi teu katempo aya jalma atawa tapak jalma hiji ge. Nah, Kang ningali aya jalma di satukangeun batu, tanya Tara Teh Kipas anu masih aya di handap. Heueuh sasaha di dieu walon Sanjaya. Sanjaya pindah ka batu anu sajena dina gerakan anu kilat sabab ngagunakeun ilmu ngahampangkeun awakna. Manehna pindah deui sabora kali ka batu-batu anu sajena bari terus nitenan kayaan sabudeureun bebatuan. Sanajan dikotek tak kabeh dina umplukan batu-batu karang, Sanjaya teu manggihan naon, teu manggihan sasaha. Jorelat celek Sanjaya tu ngagajleng turun di hareupeun pisan Tara Teh Kipas. Tara Teh Kipas alias Roro Padmi netep ka Sanjaya bari rada curiga, bibirna nyarita lalaunan. "Boa-boa Akang meureun ngaheureuyan Nyai nya." Nah Nyai teh ningali bibir Akang gerak kitu sawaktu tadi urang ngadenge sora anu menta tulung. Tempokeun bae terus bibir Akangna. Alim." Nah bet alim. Lila-lila ting nempo bibir Akang mah awak Nyai jadi ngadeg-deg. Nah aku naon? Sabab Nyai jadi inget ka jenatna kabogoh Nyai. Emangna bibir Akang teh sarua kitu jeung bibir jenat kabogoh Nyai? Justru etan teu beda pisan. Tapi naku kituna Nyai jadi inget ka kabogoh Nyai. Tara Teh Kipas sangeunahna ngawalona. Justru anu sabenerna mah lamun manehna lila-lila teuing netep bibirna Sanjaya bakal gancang hadir geter-geter kaendahan dina hatena anu nungtut batin pikeun nyium lalaunan. Tara Teh Kipas embung kajirat ku eta sabab manehna nyaho moal mungkin pamohalan bakal kalaksana. Harita kadenge deui sora anu nyarita. "Jawarang ora, eureunnan heula bobogohanna. Tulungan kaula, tulungan, wayahna tulungan." Eta sora teh nyieun Sanjaya jeung Tara Teh Kipas luak liuk lunga-lengo deui, tapi didinya bener-bener eueuh sasaha. Kajaba maranehna duaan jeung angin meureun. Di laut ukur aya ombak anu nyiriwik teu pati tarik. Teu katempo oge aya jalma anu nangtung di luhur ombak. Akhirna Sanjaya nyobaan nyarita. "Anaha anjeun teh ngadengi ka sora kuring. Kaula bisa ngadengi jelas sora anjeun jawarang ora." Walonan eta nyieun Sanjaya silih teuteup jeung Tara Teh Kipas. Sanjaya ngaharewos ka Tara Teh Kipas. "Boa-boa aya jalma nu ngagunakeun ilmu sora gaib, nyaeta ngirimkeun sora ti jarak jauh ngaliwatan getaran angin." "Nah, ilmu samodel kitu teh bener-bener aya kitu?" "Aya, sababaraha tokoh kolot aya nu mibanda ilmu kitu. Tokoh ngora ge aya nu bogaeun. Contona bae Palupi anu heubeul mah katelahna si Tandu Hiber." Sigana bae caritaan Sanjaya teh kadenge ku jalma nu mibanda sora tanpa katinggalan eta. Kadenge manehna nyarita deui.
Kaula teu mibanda ilmu sora gaib samodel kitu jawarang ora. Kaula mah teu jauh jeung anjeun aya di basisir ieu oge. Ucapan eta nyieun Sanjaya jeung Tarate Kipas ngagebeg tuluy luak liuk nempoan ka ditu ka dieu tapi weleh eueuh jalma sejen di eta patempatan. Suara nama jelas suara lalaki kolot tapi wujud jalmana teu katempo. Cuk Tarate Kipas ngaharewos ka Sanjaya. Coba ku akang ajak terus nyaritanya. Keun Nyai bakal neangan sumber sorana. Pancing terus angkan manehna nyarita terus. Sanjaya unggek tanani ngarti. Kadenge Sanjaya nyarita deui. Saha ngaran anjeun teh paman? Tanya Sanjaya nyebut paman sabab kadenge sora si lalaki teh geus umuran kurang leuwih meureun kawas sora lalaki umuran 60 tahunan. Ngaran kaula mah Bancak Doya. Kadenge sora anu ngajawab. Nah paman teh wawuh ka kuring? Tanya Sanjaya deui. Henteu. Ngan bae ningali tina pangawakan anjeun dangdanan pastina anjeun teh saurang jawarang ora ti aliran bodas anu bager. Ah paman mah muji teuing ka kuring. Asal paman teh ti mana? Ti paguron mana? Kaula teh katua paguron Biruang Maut. Oh, katua paguron. Coba sebutkeun naon maksud paman Bancak Doya. Nepungan kuring di dieu bari teu daek nembongkeun wujud. Samantara eta Tarate Kipas ngalengkah lalaunan bari ngadedengkeun ti mana datangna sora Bancak Doya. Beuki deukeut ka arah basisir beuki jelas kadenge sorana Bancak Doya teh. Kaula lain nambung nunjukkeun diri kaula, tapi nya kieu kasusah kaula teh. Justru kaula teh rek minta tulung ka anjeun jawarang ora. Naon anu kudu dilakukeun ku kuring teh paman? Tulung sampurnakeun maotna kaula. Naon? Sanjaya ngarenjag reuwas. Tarate Kipas lumpat ngadeukeutan ka Sanjaya tuluy ngaharewos. Nyai nempo bayanganna hungkul di balik batu itu Kang, tapi wujudna teu aya. Paling manehna nyumput di balik batu anu sejen meureun. Teu Kang, wujudna bener-bener eueuh Kang. Ukur aya kalangkangna hungkul dina taneuh. Sanjaya gagancangan mariksa ka tempat anu ditunjukkeun ku Tarate Kipas. Bener bae di dinya teh Sanjaya jeung Tarate Kipas ukur ningali dina keusik basisir. Hiji kalangkang anu jelas ka tempona saurang jalma. Tapi wujud manusana mah teu katempo aya di dinya. Kalangkangna dedegana begang tapi rada jangkung. Sanjaya tanggah neuteup ka langit. Bisi bae jalmana aya di luhur ngalayang di awang-awang atawa aya di pucuk hiji tangkal. Kaula teu katempo jawarang ora. Kadenge deui sora Bancak Doya ayeuna mah sorana deukeut pisan kawas anu aya di gigir belah katuhuna Sanjaya. Sanjaya malik ka katuhu, panonna disipit-sipitkeun tapi tetep teu nempona naon. Paman, naon anu sebenarnya kejadian ka diri paman teh? Kaula maot secara teu sampurna jawarang ora. Tulung sampurnakeun maot kaula, sangkan teu nyieun kaula gantayangan kawas kieu. Bulu punuk Tarate Kipas langsung muringkak. Sanajan murinding punukna tapi Tarate Kipas teh maksakeun milu tumanya ka Bancak Doya. Maot anu kumaha sabenerna naha paman daek nyaritakeun ka kami? Nu kadenge ukur sora ombak anu nembragan karang. Kalangkangna Bancak Doya lalaunan ngageleung tuluy ngaleungit. Kalangkangna ngaleungit. Aduh, buah-buah jur. Cek Tarate Kipas bari paromana ka temporgeng. Jur naon maksudnya teh? Taeun Kang, jurig. Sanjaya ngageter oge hatena, bulu punukna rada muringkak, tapi gancang Sanjaya neger-neger hatena.
Jurig mah eueuh kalangkangan Nyai. Bari namanya aya jurig tengah poe ereng-erengan kieu. Nya bisa bae atuh Kang. Manehna sorangan ngaku geus maot sacara teu sampurna. Hartina meureun manehna teh jurig marakayangan. Kaula aya di handap tangkal, jadi kalangkang kaula henteu katempo. Lamun kaula aya di tempat anu panas, kakara kalangkang kaula teh bakal katembong deui. Kadenge deui suara bancak doya ti arah hiji tangkal anu ieu. Kunaon bisa kitu? Cek Sanjaya bari neger-negerkeun hatena. Kaula teh apal puguh kunaon bisa kitu. Tapi kaula ngarasa geus maot kusabab eleh dina hiji tarung. Emangna paman bancak doya teh tarung ngalawan saha? Tanya Sanjaya deui. Saurang maling. Wanehna hayang ngajarah kana harta pusaka kaula. Kaula ngalawana teu sangka. Eta maling teh geuningan elmuna luhur. Tanaga jerona rongkah kacida. 5 murid kaula tiwas sakaligus ukur ku sakali gebrag. Kaula ge bisa dilumpuhkeun ku manehna. Kumaha carana ngelehkeun paman? Lainna paman teh saurang katua paguron. Hartina meureun elmuna teh luhur. Eta maling teh elmuna aya di saluhureun kaula. Manehna nojoskeun pakarangna anu mangrupa peso kana tonggong kaula. Tapi kaula masih bisa nyingkahan tojosannana. Tapi na tonggong kaula teh kagurat ku eta peso. Tepati parna tatuna mah. Tapi apal-apal kaula jadi teu bisa noel barang naon-naon bae oge. Kaula kabur lumpat nabrak tatangkalan anehna. Tatangkalan bisa katembus ku awak kaula. Kaula rewas kacida. Saterusna kaula sadar lamun sesa murid kaula teu bisa nempo ka kaula. Waranehna nganggap kaula geus maot, bari teu ninggalkeun jasad. Layon kaula teh eueuh kusabab eta, maranehna teu bisa ngurepkeun kaula. Adenge geteran suara bancak doya anu nahan kegetiran perasaan dirina. Sanjaya milu ngahelas, ngarasa karunya kana nasibna bancak doya. Pika sedihkeun nasib paman teh. Tapi naha paman masih bisa ningali jelas ka kami. Jelas pisan, walun bancak doya. 7 poe mimiti murid-murid kaula oge jalma sejen masih bisa ningali kajirim kaula. Tapi teu bisa ngarampa atawa nyagap awak kaula. Kitu oge kaula teu bisa ngarampa maranehna. Kaula kawas bayangan tanpa raga. Sanggeusna liwat ti 7 poe kakarak maranehna teh kalengitan kaula. Maranehna ukur bisa ningali kalangkangna kaula. Kaula sateka pola neangan kasampurnaan dina maot kaula ieu. Tapi saurang ge geuningan saya nu mampu nyampurnakeun diri kaula. Jadi tulungan kaula jawarang ora. Sampurnakeun jiwa kaula teh lamun memang kaula sakuduna geus maot. Lamun memang kaula can takdirna maot, aduh tulung pulihkeun kayaan kaula kawas bihari. Kuring Sanjaya kawas anu ragu pikeun nyarita manehna ngahulang sakedeung tapi tuluy nyarita deui. Kuring teu apal naon anu kudu dilakukeun ku kuring paman. Tapi kuring bakal nyoba ngagunakeun kekuatan kujang pusaka kuring.
Paman pindah we ka tempat anu panas. Sangkan kuring bisa ningali kalangkang paman. Kadenge suara napasna Bancak Doya anu gerak ka tempat anu panas. Kalangkang Bancak Doya anu begang rada jangkung dek ka tembong deui. Dina batu anu luhurna sadada jalma dewasa. Sanjaya ngasupkeun leungeunna kana endong ajaib anu aya dina cangkengna. Teu lila leungeunna ditarik sarta katempo dina leungeun katuhu jawara pedang dewa teh geus aya kujang warna emas anu ngagebur hurung mancarkeun sinar koneng emas matak silo. Sanjaya lalauna nempelkeun kujang orai emas kana kalangkangna Bancak Doya anu aya dina batu. Dipapai tina sirahna tepi kana sukuna, les kalangkang Bancak Doya teh ngadadak ka leungit. Sanjaya jeung Tarate Kipas bareng ngadago kamunculan jirimna Bancak Doya. Tapi eueuhna naon anu ngawujud, jirimna teu ka tembong, kitu oge sorana teu kadenge deui. Paman, nah Paman Bancak Doya bisa nempo keneh ka kami, cek Sanjaya. Teu kadenge aya walonan, teu kadenge deui sorana Bancak Doya. Sanjaya ngabatin dina hatena, nah mautna geus sampurna kitu. Geus mulih ka jati mulang ka asal meureun Kang, cek Tarate Kipas lalaunan. Nya sigana mah geus sampurna meureun mautna. Bener sangkaan Nyai teh. Sangkaan naon? Manehna teh lain jalma Kang tapi ririwa. Jurig Kang jurig. Anu maot panasaran gantayangan hayang disampurnakeun. Sanjaya teu ngawalon tapi panonna disipitkeun sabab tiara hareup katempo aya jalma anu lempang ngalenghoy nyampeurkeun ka maranehna. Nyai, ari itu saha jurig lain? Cek Sanjaya bari nunjuk ka jalma nu keur nyampeurkeun. Akang mah menika cida. Eta mah lain jurig atuh Kang, eta mah pamadam kalaparan, tukang awug langganan teh nya eta bisa ruwiti. Eta mending ngarekeun jurig si Kasepnya ka Ibi disangka meureun cili Ibi teh budag atawa torek meureun nya atawa saliwang puguh mah cili Ibi teh seukeut sejauh 10 km we mah kadenge sorana naon ge. Dede. Yeh, nu geulih jeung nu Kasep ieu geraja-rajan ulah paduduan we bisi kasibat ku jurig. Bahaya teh mun paduduan dinu sepi teh ieu. Tah mending jadi baturan ku ibinya. Meh teu timbul fitnah ti para mancomania tah anu sok resep ieu ngarumpi. Dede. Tah ieu awug amis raos kareueut matak dedeyeun geura awug ibi mah kawas biasa ning. Tah ieu kukurawu alias urap jagongna mangga geura raos ieu gurih nikmat matak wareg sok. Poara pamirsa. Kuno rojolna bisar wijem urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu pamirsa. Lalampahana Sanjaya galunggung dina bagian anu ka-40 lalakon Lumaku Purwa. Cagatunya urang teuneun heula di handeuleum sieum gesan sampeureun urang tunda di hanjuang siang gesan laeun urang sampeur deui di bagian anu salajengna upami teu aya halangan harungan enjing wengi. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa anu parantos satia manco satia ngadangkeun oge ngantosannya pedaran-pedaran aki hatur nuhun pisan. Panginten sakitu heula anu tiasa kapihatur wengi ieu. Mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang naon-naon jag-jag sehat waringkas oge seueur rizkina anu halal sareng barokah amin. Akina amit mungkur heula atuh pamiarsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag hanca.